Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa kaum dangu sadaya, patepang deui sareng abdi dina acara dongeng enteng pangbebrah manah. Anu dina poe ayeuna bade nyandak ti carita si Lamsijan. Mangga ngaturkeun mugi katampi ku sadayana. Kocap kacarita di tutugan Gunung Butak aya hiji lembur anu endah kabina-bina. Lembur tentrem asri mantak nineung, aya pasawahan mayak pak hejo, pemandangan alus cai curcor, leuweungna masih can kajamah ku manusa. Jadi paru-paru dunia anu ngahasilkeun hawa anu tiis tur seger. Lembur eta teh namina Pananggapan. Di jero lembur Pananggapan aya hiji keluarga anu pameget namina si Lamsijan, istrina namina Neng Uti, boga budak hiji umur karek sataun namina Astaun. Ari mitoha si Lamsijan mah katelahna abah sareng ambu. Mitoha si Lamsijan kacidak keheuleunnana kusabab si Lamsijan anu sok ngalamun wae, digawe ngalamun, dahar ngalamun, mandi oge bari ngalamun. Komo deui mun dipasini mani beuki anteng ngalamunna teh. Hiji mangsa si Lamsijan manggil endog meri, ngagoler dina jarami di sawah si abah mitohana. Si Lamsijan mani atoun pisan, gancang endog meri teh dibawa ka imahna rek ditembongkeun ka pamajikanna Neng Uti. Syukur atuh akang, mana kadiekeun urang kulub keur dahar si Astaun. Cek Neng Uti sanggeus si Lamsijan nembongkeun endog meri nu nang dimu teh. Montong rek dipegarkeun we, dipilukeun kana hayam abah anu ayeuna keur nyileungleum. Tembal si Lamsijan. Tuluy bae endog teh diteundeun nurun meja bari terus-terusan ditempo ku si Lamsijan. Kumaha cek akang atuh? An ayeuna mah mi ape budak heula, abdi rek ngeusikeun ka sumur di Lebak Ciomas. Cek Neng Uti bari ngaleos ngajingjing boboko. Si Lamsijan cing bogoh di harudung sarum bari nyang hareupan endog meri. Ari si Astaun mah diantep we sina kokorondongan dina emper. Sedeng manehna mah anteng ngalamun deui. Alamun teh kieu, endog teh pasti megar, wikang, engke pasti endogan deui. Upamana wae endog 10 terus dipegarkeun deui, megar deui jadi boga 11 meri teh. Pek habeh endog deui, mun endogna 10 jadi boga 110 endog. Beuki lila meuri teh beuki loba. Endog-endog ge pasti beuki loba. Aing bisa jadi bandar endog. Endog dijualan ku aing jadi loba duit. Duitna dibelikeun kana domba bikang. Domba aranakan beka aing loba domba. Dombana dijual ka pasar terus dibelikeun munding. Munding oge anakan. Yang bakal loba munding. Munding aing mah pinuh sakandang. Keur anteng kitu gebrak endog si Lamsijan teh dibalendo ku Neng Uti anu karek balik ti Ciomas. Endog teh mancawura peupeus mani bau si horeng endog meri nu ka ketibu ku si Lamsijan teh kacing salang. Akang cing atuh kana ngalamun teh mani kalimalinaan. Tu tenjo si Astaun tarangna buan cunur didagur kana tembok udah diantep wae. Si Lamsijan kalah molotot ka Neng Uti. Unaon mending aing dirusak ku maneh Uti? Ieu rasakeun paneunggel, cek si Lamsijan bari ngamang-ngamang sapu. Neng Uti sieuneun, tuluy we lumpat ka imah kolotna bari ngangais budak. Si Lamsijan nang mudaan bari angger ngamang-ngamang sapu. Mitoana si Lamsijan kaluar ti imahna tuluy nanya ka si Lamsijan. Kunaon maneh teh Lamsijan kawas jamat teu eling, cek si abah.
Pongan mending diruksak ku si Uti Abah. Nati mana maneh boga munding? Saur si Abah sama bingung. Pan ladang ngajual endog asal nama tembal si kabayan. Bohong kata Abah. Ngalamun wungkul eta mah Kang Lamsijan. Nyi Uti nembalan. Itu paingan atuh kebon aing maneh ledug di ranjak munding. Ari maneh boga munding mah hayo gantian. Mun teu digantian dilaporkeun kuing ke polisi. Cek si Abah jeung seunan si Lamsijan. Ampun Abah ampun. Ampun Abah. Abdi mah teu gaduh lulub-luna acan munding teh. Ayo teh urang balik. Cek si Lamsijan bari ngaleos. Ninggalkeun si Abah bari leungeunna narik leungeun Neng Uti. Si Abah ngan ukur gogodeg. Lamsijan kalakuan teu robah-robah ti baheula. Poe isukna si Abah ngagegero si Lamsijan. Lamsijan ka dieu, aing aya perlu. Si Lamsijan lumpat bari ngajawab. Aya naon Bah? Manehna reuwas. Aing rek minta tulung Lamsijan, pangalakeun kalapa. Kalapa nu di mana, Bah? Itu nu kulonan dayeuh teh sisi Lebak Ciomas. Oh, nu gigireun kebon apa Kadus Ero teh, Kadus RW hiji. Abah cek si Lamsijan. Bener kabayan eta di dinya. Gigireun kebon Pak Kadus Ero. Ge kurang di buruhan maneh. Naon buruna Bah? Cek si Lamsijan. Tinu 10 siki maneh menang sasiki. Langsung si Lamsijan bunga ka cida ngadenge bakal diburuhan atau diupahan teh. Siap Bah, langsung abdi mangkat di ayeuna. Cing, kan itu sing bener ngalat teh. Nya Bah. Leos si Lamsijan mangkat ka kebon rek ngala kalapa. Anjung ke kebon trekel manehna naek. Geus anjung di luhur. Datang deui panyakit kumatna sok ngalamun teh. Lain malah age-age di ala kalapa teh, tapi manehna ngalamun deui wae. Ngalamun teh kieu. Aing diburuhan tinu 10 boga saksiki. Mun ku aing buruna dikumpulkeun, aing jadi loba boga kalapa. Kayak kalapana ku aing dijual, dibalikeun kana endog, terus disilenglemkeun. Kayak sileng anak endogna aranakan tah. Walode kayak arana ugan deui. Aing jaga di loba endog. Ku aing endogna dijual ke pasar, dibalikeun kana embe. Aing udah di loba embe engkena. Terus loba embe, aing dijual embena deui ka pasar. Dibelikeun kana munding. Untung kita ulah munding. Kayak ngaranjah kebon si Abah. Urang dicarekan deui ku si Abah. Dibelikeun kana kuda we lah, kuda sembrani. Sakalian jeung jokina plok 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 plok. Plok 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 plok. Bari ngomong plok-plok-plok tem, leungeun si kabayang nguyag-nguyag palapah kalapa. Kumbaning tarik, beki tarik, pletok. Si palapah kalapa teh potong. Atuh koleang kejebur. Si Lamsijan teh lagrag ka handap. Untungna di handap teh aya balong. Jadi lagragna teh teu kana taneuh tapi kana sisi balong. Waktu si Lamsijan tulung-tulungan minta tulung, ditulungan ku warga di daerah dinya nu aya di Karbon, dibawa ke puskesmas, terus diubaran ku pamantri puskesmas Pananggapan teh anu aya di gigireun balai desa Pananggapan alun-alun.
Leungeun si kabayan potong, sukuna potong. Cek pamantri teh suruh dititah di terapi ke Pak Ahmad, Mang Ahmad nu aya di RT genep blok hiji teh. Ti saprak harita si kabayan teh teu daek deui ngalamun. Terus jadi jama semangat kanu gawe. Sakitu kapihatur caritan dina poe ayeuna mudah-mudahan jadi eunteng pikeun urang sadaya bahwa hirup teh tong loba teuing ngalamun, tong loba teuing ngahayal anu teu perlu, tapi lupakeun urang usaha, urang gawe, tentuna bari teu pendot urang kana ngadoa ka Gusti Anu Maha Suci. Mudah-mudahan rezeki urang dilancarkeun, dilombakeun pikeun nyukupan bubutuh keluarga urang. Sakitu kapihatur dongeng pas sore, dongeng enteng poe ayeuna. Pangapunten beli anu kasebit nami kasebat tempat ieu mangan ukur carita dipapae sangkan alus di alus bah sangkang hade. Mudah-mudahan pamirsa sadaya aya dina kasehatan jeung dina lindungan Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Sakitu permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.